Sugri para wargi kiwari baris di Bandungan bagian anu ka-48 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa. Sakumaha naskah ieu carita kantos dipaluruh bagian anu ka-47. Pedaran Mang Didi kebegat ku wanci dina mangsana Cibahil diraponan gubah jari jeung Jang Inta. Dina mangsana melaan Jang Salia anu dibaberik ku si Bahil teh nyatana dek dipaehan. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Yoi! Sakali mangsa atuh bah jari jeung Inta kadasak bedogna anu butbet ngala awak si Bahil, tapi anu keuna deui. Malahan mah peureup si Bahil ampir-ampiran keuna kana tarang nambah jari jeung si Inta. Gero si Bahil ngagurowok mata geumpeur pikeun musuh. Bodar sia bangsat! Sabrut atuh harita. Si Bahil narajam ka si Inta anu leungin katuhuna keur ngaheumbatkeun bedog. Hiu, beuk atuh harita keuna kana puputeuyanana. Atuh jerit si Inta ngajerit. Leungeun langsung komper cong atuh bedogna oge ngaclang ka sisi jalan. Abah tulung abah! Abah tulung! Hahaha, kebeneran sia bedog sia dipulung sagu aing. Ceuk si Bahil beri kawak atuh kana bedog anu ngaclang ti leungeunna si Inta. Harta kena jeleng Inta mah mundur kagigir nyingkahan panrajang si Bahil bisi ngadek cenah ka manehna. Nampok kitu bah jari ngalenyap hatena. Kurang ajar sia, jeung aing sia. Sok sia, memang da aing teu gablek si Mudang mulung-mulung ge, sia teh sokot keur ngababad beheung sia. Kurang ajar sia. Yo, hop, yo, gelo. Guna bijiekeun sia si sia aki-aki. Kurang aja sia ka aing nyebut aki-aki. Goblok sia. Hiap. Aduh, kuat oge teh si goblok. Sok sia. Modar sia acan goblok. Bah jari atuh kawan tugas kolot. Najan heueuran cingeus tetep napas anu kurang. Renghap nikeun ka calawak panu neuteub ka si Bahil. Anu beuki kuat bae harita teh. Komo si Bahil nyekel pakarangna si Inta anu tadi raga dipulung ku manehna. Ger deui atuh harita. Waduh. Mantong ngabogohan sia gero. Sok sia. Arek modaran aing atuh aing modaran sia. Kurang ajar. Ayo kuat. Sia. Sia. Sok sia. Bedog sia ngaceng. Dipulung deui goblok. Si goblok. Beak napas sejurig. Kurang ajar ya.
Ya, aduh. Goblok sia. Nepi ka potong bedog aing. Goblok sia. Yang harapan aing bedog sia. Si Bahil bikin kengahulang. Bedog si Inta dibikin kabuntung alias potong ku bedogna Bah Jari. Atuh harita si Inta dibikin kacolohok ningalikeun. Tarungna antara Bah Jari jeung si Bahil. Yah. Sok sia. Rasakeun si Bahil. Ayeuna beheung sia rek dibabad sia ku aing. Abah Jari susumbar. Wani deui yang harupan kasih Bahil sabab geus lemor. Bedogna potong ku bedog manehna. Panon Abah Jari harita mureleng kana pasangan si Bahil. Wat syuk. Plos bedog anu susumbar teh harita. Ditarik dan dengan kilat. Ku si Bahil bisa keneh disingkahan. Malahan masuk ku kencang geus ngebelesur deui nyamber kana turup Bah Jari. Cium Abah Jari ge aturikat nyingkah. Yuk bedog Bah Jari nyabet kana suku si Bahil. Nu tadi ngeplos. Eta bedog tarikna kaliwat saking. Nepikeun ka ngahiung bang baraan. Jokok teh keuna kana biti si Bahil. Walah! Tergetikna keluar. Jadah sia. Si Bahil ngajenghok, jeleng mundur. Ngareret sakedeung kana biti teh telah doang sarta getihna ngucur-ucurat acret. Karasana seueul jeung sing sirebeun tapi can ngarasa nyeri baal keneh berenang. So, ayeuna beheung sia ku aing disapatkeun. Ya, atuh harita. Abah Jari teh nyabetkeun di bedogna kana beheung si Bahil. Wat, si Bahil ngelokkeun sirahna keplos. Wat. Harta keneh sabetan Bah Jari sabaraha kali dipikeun ku si Bahil. Tetela, si Bahil teh leuwih leueur ayeuna mah. Awakna jiga leuleus gulak-gilek miceunhan panrajang musuh. Tapi lila-kulila mah kuda-kudana si Bahil teh loncer. Naon sababna lantaran bitisna doang tapak bedog Bah Jari. Geus mimiti karasa nyeri, ting serelek kana palangkakan sabab beuki loba kaluar getih si Bahil mikir harita. Wah, cilaga. Lamun terus-terusan ngalawan, tangtu tatu aing loba teuing kaluar getih. Nu akhirna aing leuleus jeung jebatan katewaku ieu mangkeluk leuwih hade aing kabur. Sesa tenaga nu aya leuwih hade dipake luan. Itu ceuk pikirna si Bahil bari jenglap ngelokkeun deui sirahna sabab disabet beheungna ku Abah Jari. Wet bedog datang deui ngatang. Jeleng atuh si Bahil luncat ka tukang balicak burongbong atuh lumpat satakar tanaga. Teu malirek kana bitis anu gudawan getihna ngucur leuwih juuh batantan. Setan, montong kabur sia Bahil. Bah Jari ambekeun pisan. Burongbong atuh ngudag ka si Bahil. Malah jang Inta oge teu cecingeun. Manehna milu ngudag berjeung kekeleuhan susumbar ka si Bahil. Tapi si Bahil teu ngarelet-relet acan. Sabab geus teu untupan pikeun ngalawan. Terus meletang lumpat barucat balicet atuh di kebon karet. Sora kadenge ting gurobas diselang ku ting peletokna dahan-dahan leutik anu parotong. Montong kabur sabangsat di podaran sia ku aing. Cek si Inta bari jeung terus ngudag di beburanjat. Manehna deuleu numpatna si Bahil teh. Terus ngudag jeung Bah Jari berting gurobas di rubala. Ari salia harita teh colohok bengong we dengarti kana naon-naon anu kudu dilampahkeun. Lila-kulila ngerasa paur bisi si Bahil lumpat nang muriling wa akhirna datang deui ka manehna rek mergasa. Regi bulu punduk saria muriding. Sakilat boga pikiran jeung tibatan cicing sorangan leuwih hade milu ngaberi si Bahil. Ngarah teh jauh jeung anu nulungan tadi. Duh, jika anak aing kudu ngudag. Kitu ceuk pikirna salia. Kalawan telobang ngahulang di berengbeng atus salia lumpat nuturkeun ka Bah Jari jeung Jang Inta. Lumpatna satekar tanaga aya nyusul batur anu geus jauh. Anu silih udag aya kira-kira setengah jam lilana. Terus ting beretak juru bala. Bah Jari jeung si Inta teu hese ngudag musuhna. Sabab getih tina tatu si Bahil naratayan sapapanjangna. Babari pikeun maluruhna. Atuh saja batik itu masih keneh katempo jirimna ku kurubutan juru bala sarta katempo oyagna.
dangdaunan anu nageun ku awak si Bahil. Ita, terus udang oi. Ulah orang setungtung can benang mah. Hayo terus udang. Bah jari kekeluhan meresu mangat ka Inta. Manehna sorangan barijeng terus ngudag ka si Bahil. Atuh puguh si Bahil meninggal lenyapan hatena lantaran sieun ku Abah Jari. Jeung sukuna karasa beuki leuleus tanagana ampir beak. Napas ngahegak kesang ngucur saluar ning awak. Cilaka kaya kimaing bisa rubuh halatan beak tadagam. Kumaha jarana sangkantu kasusu musuh. Ieu cok orang aing getihan tedek saat-saat. Kumaha ayo. Si Bahil barijeng ngahegak terus lumpat ti babaranting hayang nyalabetkeun diriina. Anu udag beuki deukeut kadengna sorana tinggorowas. Katambah-tambah si Inta terus kekeleuhan gogorowokan. Ngahaja ngarah musuhna gempeur. Lamun geus kitu tangtu lumpatna rada kaganggu. Moal kebating jiga paser. Parandene kitu si Bahil teu malirek kanu susumbar. Manehna atuh rada ripuh teh lain ku gempeur, tapi tatu karasa beuki nyeri bae. Dina kayaan kacidauritna si Bahil ngareret ka tukang breh atuh katempo kalawan jelas. Abah Jari jeung si Inta geus deukeut pisan ka manehna. Mun seug manehna ngaraneg sakedeung we tangtu kasusul. Cilaka beuki deukeut si Kejul. Kamana aing lumpat ya. Cek si Bahil baricet ke belah kenca jileung ngaluncatan lombang. Burung bong ngulumpat mapain rada rata ngarah gancang. Geus kitu geblus atuh kanu rembet. Maksudna mah sangkan anu ngudag leungiteun tapak. Tapi hartina sabab panonna Abah Jari kacida sekritna salilana bisa nampok ka musuhna gero atuh harita Abah Jari. Bae, eureun sia belak. Lamun teu eureun dibelempag sia ku peso aing sia. Tangtu tongong sia beunang ku aing. Cek Abah Jari meunong toreng kadenge pisan ku si Bahil. Memang ieu mah mata kruntag kana hate. Sabab jajantung si Bahil ngadadak ratu. Hatena ting sereset suku ngalaper beuki leuleus. Si tante tetela tage aki beuki deukeut aing. Kumaha aing yo. Si Bahil jiga anu beak pangharepan. Ragu eureun heula terus sarateret ka kenca jeung ka katuhu barijeng napas ngahega. Dina kayaan kitu celina anu seukeut ngadenge siahna surat cai di wahangan. Harapan si Bahil anu ampir beak ayeuna ngageduh deui lantaran sakilat boga akal. Ku pituduhna surat cai wahangan anu ngaguru manehna bisa salamet. Yah, aya wahangan bagja aing. Berembeng si Bahil teh lumpat deui muruh ka lebah. Tisrikna notog-notogkeun maneh. Sabab Abah Jari jeung si Inta beuki deukeut ka manehna. Akhirna si Bahil tepi ka sisi wahangan. Hatena ngarap sabungah anu teh papadana. Sabab cai wahangan teh gede pisan jeung gawirna jero deui. Tangtu pikeun Bah Jari jeung si Inta mah jadi halangan gede. Jalengkeun pikeun manehna mah mangrupa hiji pitulung. Sabab mahnya geus kuman hirup dina kayaan alam kitu. Sabab kungsi mang taun-taun cicing di jero buhat tukang nuncur. Ingat aja mah, ieu teh wahangan Cipateri. Anu sirah ngaliwatan lemur Cikarang dia. Ieu nu bakal nurungan aing. Cek si Bahil ngarasa yakin yen cai wahangan jadi pitulung keur manehna. Terus ngalih heula ka tukang hayang mapanas ka musuhna. Breh katempo ku manehna. Abah Jari jeung si Inta tingkurobas barijeng susumar ka manehna. Mantau susumar bae sa bangsat. Yap ka dieu tuturkeun aing. Aing teh sieun ku cengur sia bangsat. Cek si Bahil gugupai. Padahal betisna mah beuki nyeri nyanyautan getihna ge ngucur menuju. Setan, montong ngahina sia Bahil. Rahasiakeun pedog aing sia. Bah Jahil keheuleuh, julung-julung ngaluncatan meuni gancang pisan. Teu sieun-sieunun kacugat jauheun ti Kudawat. Malahan masih Inta oge sarua gancangna. Da keukeuh hayang buru-buru newak si Bahil. Barang geus teupeut pirang kira-kira satumbak jarakna. Cakakak si Bahil seuri meni ngagaka. Hop!
kawahangan gejubur katempo atuh ngalayang na si Bahil harita jiga nu hampang. Atuh Abah Jari jeung si Inta colohok bengong dina mangsa tepi ka sisi wahangan teh ngan ukur calangap sungutna bari jeung panon molotok. Melong kana awak si Bahil anu ngalayang kawahangan. Gejebur rop si Bahil ke jero cai. Kekerbekan leong kabawa palid teu kadenge deui sorana. Kasilep ku seahna sora cai wahangan anu ngaguru. Astagfirullahaladzim. Dasa jelema geuh teu kapalang edan. Cek Abah Jari gogodeg beri jeung ulag cangkeng. Kesang mah ngucur sakujur ning awakna. Beungeut beureum bakat ku capek ngaboberit si Bahil. Ari geus ampir katewak latah der si Bahil luncat ka wahangan. Kumaha Bah? Naon kudu pilampah ku urang? Cek Jang Inta harita datang bari haheho. Ulah kabarang indah hayo urang susul ka hilir euy. Abah inget wahangan ieu teh di hilirna aya dawan. Nu caina dipake nyayan sawah. Lampar teh ayeuna deukeut pabrik aci. Tah di dinya tamtu nyangsang camegluk. Hayo urang-urang. Cek Bah Jari terba pikir. Burongbong deui lumpat deui muru ka hilir. Sajurusan jeung ngocorna eta cai wahangan. Ari si Inta teu pati ngarti. Ngan eueuh waktu keur badami. Tungtungna berengbeng deui nuturkeun. Lumpat di sisi wahangan nyusul-nyusul si Bahil an sugan jeung sugan nyangsang dina dawuan. Tunda kaayaan Abah Jari jeung Inta anu keukeuh peuteukeuh hayang menangkeun si Bahil anu kabawat palid dea. Ayeuna urang kocapkeun Jang Salia. Harita teh manehna kacida pisan ripuhna sabab teu kuat nandingan lumpatna Bah Jari jeung Jang Inta. Manakomo da tempatna kacida rembetna ku kakayon, jaba loba cucuk runga jeung loba lombang. Lamun kurang-kurangna waspada jeung iatna mah geus tangtu ti gubrag kana jungkrang. Komo sanggeus beak kebon karet. Kaayaan di dinya teh beuki mata ketir barala jeung loba gawir. Aduh, cilaka aing mah teu bisa lumpat jiga batur. Aya ku palintar ari batur lumpat teh jiga babari padahal nu diliwatan sakiremetna ku kakayon. Tapi keun bae da ku aing oge moal burung disusul sabab getih si Bahil teh jadi pituduh anu hade. Ku aing rek disusul terus ya. Cek Jang Salia ngomong sorangan. Bari jeung deregdeg atuh terus lumpat mapai-mapai tapak anu tiluan. Ngan mata menengaraneg ari sabab dinu hesena mah kapaksa atuh Salia teh ngarayap. Ti aya pisan wawanen pikeun luncatan jiga batur. Atuh beuki lila teh beuki jauh we tinggaleunana. Anu disusul geus teu katempo, malahan mah teu kadenge sora-sorana acan. Akhirna najan bari jeung ripuh-ribu oge akhirna mah ka sisi wahangan. Di dinya Salia reg ngaraneg semua bingung lantaran getih si Bahil anu ucaret-aceret buntu tepi ka dinya. Malah Bah Jari jeung Inta ge eueuh deui teu kapangi. Ngan ukur aya tapak suku we wungkul. Salia ngahulang sakedapan bakat ku bingung hatena maras miris. Das. Kudu ka mana ngudahagna ieu palang siang mareuntas wahangan sabab getih oge ngan tepi ka dieu. Tapak anu ngudag eueuh di belah dinya mah. Kumaha aing
Salya melong kana beungeut cai wahangan nu umpal-umpalan na guru. Sabab lebah di nyamah Cipater teh geus loba katambahanna. Ku cai ti wahangan sejen atuh beuki gede jeung beuki tarik bae caina. Salya teu entupan pikeun muntas. Jaba kudu turun heula kana gawir cadas anu nang tawing jaba leueur di ongkoh. Beuki bingung aing kudu ka mana nyusulna. Kamana ari si Bahil lompatna jeung na deui kamana ari nu duaan. Jang Salya rara teret ka kenca jeung ka katuhu. Barang ret ngaret kebelah kenca breh nempuk rarambu wahangan anu rebah tapak dirumpat. Katempo loba anu parotong. Duh masalah eta teh urutan nu lumpat. Aing teh kudu nyusul ka hilir datang tuh batur ge ka dinya. Tuh kaciritan kakak somni budig. Kalawan teu panjang mikir terus Jang Salya oge nuturkeun ka hilir. Mapai tapak urutan lompatan Bah Jari atuh jeung si Inta. Kaayaan alam beuki beurang bae, mata poe geus luhur pisan panasna meni morere. Dina kaayaan kitu teh kacida matak singgahna lamun segu mampah. Manakomo atuh da angin kerleler, atuh beuki bayeung yang we karasana teh. Harita Abah Jari jeung Jang Inta geus tepi kanu di jugjung. Harita ting bedega dina tambakan irigasi, padon melong ka wahangan sugan jeung sugan aya nu palin. Kumaha kira-kira Abah? Si Bahil teh bakal palid deui, tapi ka dieu atawa kumaha? Kanggo palid euy. Sabab cokorna geus rengkod. Pangna lumpat ka wahangan oge, gangtuna manehna teh geus teu kuat deun lumpat. Jadi manehna teh ngadu nasib di wahangan. Tapi ceuk taksiran Abah ya, manehna bakal beak tenaga nu akhirna terus malidkeun maneh bari jeung nyangan kasempetan pikeun hanyat ka darat. Kitu ge lamun teu kaburu cilaka dina leuwih anu tadi. Ceuk Bah Jari. Ngomongna daria pisan perhitungan jiga geus yakin. Lang atuh Inta ngahulang. Nah, jauhan deui teh kalah ngahulang. Ngartosna mah ngartos Abah nanging kumaha lamun si Bahil hanya tidirang terus atuh kabur ka wetan. Sedangkan urang kalah ngadagoan di dieu. Kumaha lamun kitu? Perhitungan si lain ka harti kudawe. Sabab kemungkinan kitu ge aya. Tapi si ingat, ieu wahangan sapanjang anu ku urang disorang. Gawirna kacidanang kawinna euy Inta. Jaba reueur da puguh jadas. Pikeun jelema waras jeung jag-jag mah bisa wae hanyat. Apa ieu si Bahil mah pancokorna rengkon. Ipis harapan kana hasil. Tah, lamun maksa jantu manehna raga deui ka wahangan. Yakin bakal nambahan cilaka. Sarta dina akhirna tetep bakal palid. Tuh, nu matak teh kudu salempang sia teh Inta. Urang gagoan we di dieu, jantu manehna palid. Dikitukeun ku Bah Jari Jang Inta teu nimba deui. Sok sanajan hati letih nama kurang panuju kana pamadegan si Abah teh. Ngan manehna mah najan curiga jeung cangcaya oge. Teu boga alasan pikeun ngabantah kana pamanggih Bah Jari. Sabab teu bisa nerangkeunana. Tungtung nama atuh harita Jang Inta cicing bari panon melong kana cai nu umpal-umpalan. Kalayan harapan bakal aya si Bahil anu kabawa palid ku cai. Atuh jep duana jempe deui. Nu kadenge ngan seahna surat cai di wahangan hawar-hawar kadenge surat manuk anu diri sarana. Sabot kerpating haruan kitu, rongheap Jang Salya datang. Beungit bareu-beureum bakatku capek meureun kesang ngucur sakujur ning awak. Baju mah baju geus basuh. Barang ret ka Abah Jari jeung Jang Inta. Salya paroman marah mae bakat kubulna. Sabab bisa nyusul kana duaan anu geus haat nulungan ka manehna. Bah tuh anu tadi di babrik mega teh nuturkeun ning
cek Inta bari jeung nunjuk semuka dia. Manehna kakara ingetkan eta jalma. Atuh bah jari oge meni curinghat. Ayo, ya. Mun teu inget jika acan abah ge, keun sinya ka dieu dah. Tekung selila. Salia tepi ka hareupeun abah jari ti kajauhan kene oge geus nyarengeh we salia teh. Teu nolih kana kacape. Sang tepi pok nanya lawan sopan pisan bari panon melong ka abah jari. Kumaha si Bahil teh Bapak? Kenging atawa henteu? Ya, tidak kajang. Si Bahil teh luncat ka wahangan. Aina keur dipegat di dieu sugan we palid da si wabelek. Da sukuna nu tatur parna ku abah. Ari Ujang teh ka mana jalan? Hadena we bisa nyusul ka abah. Anu mawi meuni repot abi teh Abah. Da teh tiasa lumpat di nu bala atuh. Nanging maksakeun we mapai-mapai anu ledug sareng nu aya getih si Bahil. Nya alhamdulillah tiasa leuwih ka dieu. Bingah abi teh tiasa nyusul. Nanging handeuh ku si Bahil anu teu kacerek. Cek Jang Salia. Ngomongna kitu teh bari jeung melong kana cai wahangan sugan jeung sugan aya waruga si Bahil nu palid. Paehna atawa hirupna hayang kanyahoan. Gua bage hanyeueun mah hanyeueun yang. Nu majak ngajadumpat ka maneh oge. Jadi ancam gua bah terus dibobrik ngan hanyaka manehna nekat. Dar luncat kana wahangan sakieu gedenya. Keun urang dagoan jadi sugan jeung sugannya beunang ka si walak sok. Cari Ujang urang ngobrol ieu bari nungguan si Bahil. Bah jari ngajak diu. Dek manehna ge diu dina batu. Kitu deui si Inta katut Salia. Darariuk nyang hareupan eta wahangan bisi si Bahil teh kanyahoan ngaleongna. Sumuhun Abah. Manawi teh gagah kitu si Bahil teh. Salia nyebut Abah ayeuna mah. Sabab Abah jari oge teu asa-asa ngabahasakeun Abah ka Salia. Memang yang gagah si eta teh. Sabab sanyana mah manehna teh kepala bega anu sok megatan nu ngaliwat di Tegah Simut. Oh kitu? Nya, eta bega teh geus loba musuhna teh. Sabab geus minang maehan jelema sarta ngarugikeun banda batur. Malahan mah Abah sorangan ka cida gemesna ta ka si wolak. Hayang newak manehna Abah teh. Sabab anyar keneh geus maehan urang lemur waru. Nyatana dulur ieu ye. Dulur Jang Inta. Ngan Abah ngarasa heran naon sababna atuh Ujang bet babarengan jeung si Bahil tadi. Sabab samameh Ujang dibebari ku manehna teh. Abah geus nempo Ujang leumpang duduaan waktu di pasawahan teh anjing. Ngan Abah teh sidik ka si Bahil mah daanggang. Cisok dongengkeun ka Abah. Nya kumaha mitina ieu da Abah ge teu ngarti. Nah si Bahil bet losos ka dieu. Bah jari ngomongna kitu bari melong ka Jang Salia. Anu keur ngabandungan kalawan Daria. Sedengkeun panonna mah teu oleh neuteut kana beungeut cai wahangan anu umpal-umpalan. Panjang dongeng nama Abah, keun ku abi urang dongengkeun. Nanging sateu acan ngadongengkeun lakona, abdi teh langkung ti payun saja ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keting kabingahan ka Abah sareng ka ieu ka Mamang. Margi abdi teh meuni asa ditumbu umur. Da tadi bade diala nyawa ku manehna. Nuhun kana kasehan mana Abah anu tos nyalametkeun nyawa abdi. Abdi teu tiasa mulang tarima kajabi tu nyebat nuhun bari ngadoakeun ka Nu Maha Kawasa supados kasayan Abah ditampi ku Gusti Allah bari jeung dibalas ku kasehan anu langkung ageng. Tah kitu maksud abdi teh Abah nu mawi repot-repot oge. Teras we nuturkeun. Cek Jang Salia. Manehna encan waka ngadongengkeun lakonna. Sabab bisi teu kaburu nganuhunkeun ka nu geus gede jasa. Geus Jang geus. Teu kudu dipikiran masalah eta mah. Sabab ari tulung kinulungan mah geus jadi kawajiban sadaya. Lamun hiji jalma nulungan ka baturna, lain hiji pagawean nu istimewa sabab manehna ngan sakadar ngajalankeun kawajiban. Ngan kacida hadena. Ya memang kitu kuduna. Geus. Teu kudu dipapanjangkeun. Pokona mah Abah ge bunga nempu Ujang salamet mah. Tapi Ujang teh saha teh atuh? Poho teh nanyakeun ngaran. Ari Abah mah nu katelah teh Abah jari, sedengkeun nu ieu teh Jang Inta murid Abah. Ceuk Abah jari bari ngareret ka Salia. Sakedeung kitu ge. Terus melong deui kana beungeut cai wahangan. Lantaran bisi si Bahil teh kanyahoan palidna. Oh nuhun. Abi oge hilap teu ngeunalkeun heula. Abdi teh nu katelah mapun Salia. Di mana kawi? Teu lemur galumpit. Galumpit. Tapi no dupi pangana babarengan jeung si Bahil mah name ayeuna.
Ari tepangna teu neme kamari. Kumaha dongengna? Kieu dongengna teh Abah oge Mang Inta. Barabat atuh salia ngadongengkeun pangalaman manehna. Isa prakasemahan ku si Bahil tug nepikeun kadangat harita. Kubah jari di Bandungan kalawan taliti pisan. Hayang nyaho pisan kana kasan tukangna. Pangna aya kajadian kitu nu tumiba ka salia. Atuh puguh Abah jari menigogodeg sarta kumecrek. Sabab beuki yakin yen si Bahil matak ngabahayakeun. Da kajahatanana teu cukup ku ngabegaweun hul, tapi oge jadi tukang ngalanyawa batur. Tah kitu lakon nu salares nama Abah. Hatur uning ngawe dupi Abah naon margina jiga nu parantos apal ka si Bahil. Kumaha dongengna Abah? Ujang kitu Ujang salia. Tetela ujang teh katipu lamun kitu mah. Katipu? Sabab si Bahil mah memang kitu pagaweanana tah si onto hode. Ngan ukur ngagugulung kajahatan gaweana teh babadog rampog maok maling jeung maehan batur tukang tipu ongko. Tukang ngarah ngarinah ongko. Teboga rasa kamanusiaan mah teh masih wolak. Jeung cara malire kasasaha si eta mah. Geus nyaho kana kalakuanana. Untung ujang mah bisa keneh katulungan. Sabab kaburu kanyahoan ku Abah. Lamun ceuk henteu tangtu cilaka ujang. Sabab si Bahil teh tukang bobok, tukang tarok, tara ngadenge kana jeritna jalma lian. Nu kitu nuki oge diparagatkeun weh nyawana. Aduh Gusti, Itu ada si Bahil. nu macak Abah mah meuni gregeteun hayang geura newak si wawalak. Tak kitu jang salia. Ceuk Bah Jari nerangkeun kaayaan si Bahil nuges kanyahoan sagarupana kumanehna. Atuh jang salia meuni baluas. Ari ras kana nasibna nu tadi dibeberi ku si Bahil. Mun eueuh senjata pitulung ti rumaha kawasa majigana. Geus kumaha boa kahirupan manehna. Itu Bang. Name terang ayeuna we abdi mah nuhun ku diwartosanna oge. Tapi kumaha atuh lakon Abah panatiasa tepang sareng abdi? Kieu itu Jang salia. Sakumaha nu geus didongengkeun tadi ka si Bahil tadi. Yen Abah teh geus lila neneangan manehna. Malahan mah geus lila ngintip-ngintip di tegasimut hayang tepung ceken teh. Tapi teu hasil. Lantaran manehna teh pinter nyumput jeung teu kanyahoan nyumputna deui. Ari pangna Abah jeung Jang Inta ngudag-ngudag manehna sabab manehna teh jadi boronan. Da sabulan anu geus kaliwat manehna deur make maehan urang lemur waru. Sakumaha anu geus dibejakeun tadi ka ujang. Tah geus kitu Abah teh beak harepan. Sabab teu patepung wae teh jeung si Bahil teh. Nya tadi teh badami jeung Jang Inta. Yen arek balik heula we cekeng teh ka lemur nyokot bakal barejeng nyangan deui laratan anyar jugan jeung sugan si Bahil ngulamprang deui ka lemur waru. Tapi waktu tadi Abah ngaliwat tah kagalumpit di kajauhan kacempo aya 2 jalma anu laleumpang. Harita teh keur mapai jalan nu deukeut pasawahan ning. Oh sumohon didinya. Tah didinya. Abah mah teu boga sangkana naon ieu anu duaan teh ujang jeung si Bahil. Henteu. Atuh teu disusul ku Abah teh. Jongjong leumpang biasa bari ngobrol jeung si Inta. Barang tepi ka sisi kebon karet, Abah kaget. Sabab ngadenge anu jajeritan menta tulung horeng ujang salia meureun tah. Kitu mimiti nama Jang. Nya tepi ka ayeuna. Bah Jari ngadongengkeun lalakonna. Panon melong ka Jang salia anu sabaraha kali kumecrek berjing unggut-unggutan. Mohon pisan Jang. Kitu tah dongengna teh. Mang teh nyangka yen anu duaan teh ujang jeung si Bahil lamun nyaho di tadi keneh wah geus dieuran tah di tukang meureunnan ku Mang. Hanjakal pungguh ge duh. Kutan teh kitu Abah. Nuhun atur kitu carana mah teteh abdi teh katipu ku si Bahil. Ngan untunge penginten aya Abah sareng Mang Inta. Duh bisa lajengna bade kumaha pamitos kieu Abah. Nya, aya mah kieu. Nunggadan si Bahil nu bakal palid. Ngalamun eueuh bae hartina urang teh eleh. Lamun tepikeun kawan Citunggang gunung eueuh bae kapaksa Abah rek balik heula ka lemur waru. Sabab perlu nyokot bekal ka imah. Barjeng langsung laporan ka para pangurus di lemur waru. Ya kitu paniatan Abah mah. Ari ujang kumaha atuh?
Tapi abi oge bade wangsul kalemur. Malagi kalemur warung atuh da teh aya maksad. Da nyaso teh ngabujang ka ditu. Nyaeta katipu teh ku si Bahil. Upami terang kitu mah mau arek ka mana-mana mun abi teh Abah. Geus. Ari ujang teh bener sok jual beli kana anak lauk itu. Laras pisan Abah. Nanging masalahna kitu sakumaha nutus di pedar tadi. Ya, upama bener teh mah ujang kitu. Geus we urang teruskeun ka lemur warung. Sabab Abah oge nu sajenna mah tukang jual beli anak lauk. Ngan ayeuna geus sabulan pre Abah teh sabab kaganggu kunyangan si Bahil teh. Mun ujang bener-bener hayang usaha yuk. Jeung Abah babarengan. Di Abah mah modal geus aya. Moal hese piduiteun barang aya. Parabot sadia. Tinggal rajin jeung kadaek. Kumaha lamun kitu? Waktu cukup mangsa nyakapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde dibaris teruskeun ieu carita bagian anu ka-48. Hatur nuhun ku sagala dupining perhatosanana. Lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.